bebek ini bebek. Wih, harapan bebek segala. Bebek. Madu bilang bebek. Nang baik. Wih, jadi nang mah gurih pokoknya mah. Bebek. Nah, pokoknya jajanan aing mah rasana ge rasa monyet pokoknya mah. Mantep. Oke, tenang baik, wih, ulah kawur lo pakai yo. Tenang baik yo, tah, bisa kurang tah. Pokoknya mah dedak mangka cerek mah mantep. Rasana ge rasa monyet pokoknya mah. Yo. Sia. Geus, meraban bebek geus. Tinggal meraban embe. Nang be, slow, meraban ku aing. Pokoknya mah jelas deh meraban be mah. Tenang be, meraban ku aing. Yo, meraban kene yo. Tah. Tah, slow tah. Pokoknya mah gurih, nyungkut mangga cerek monyet. Rasana ge rasa monyet. Meraban embe, geus meraban kotok bebek, wari tinggal aing ngopi. Nah, gitu. Capek amat. Iya jadi bunga desa mah. Ulah bebek bae nu di Paraban jeung embe atuh aing ge kudu di Paraban. Ih. Masih angin. Ye. Ih, kemana ceritanya si angin? Ye. Ih, masih angin ya di dina dieu. Ih, si eta nya kemana ngabrak bae eta. Nabrak bae siang kita. Yang geus maraban embe aing, geus maraban kotok bebek segala, nangguan warung segala. Sekalian bae aing tah ngaliwat gitu lah. Jadi bikang aing. Nabrak bae budak. Teu nyaho kolot keur kepada ka sawah, ieu mah ngabrak bae. Kolot keur sibuk. Ih, kumaha. Lah aing lah mbek dialah aing ke Surabaya yang babadog. Ih si angge keplek cek aing gede ngabrak bae. Ari ieu naon ieu ngaranna teh? Oh bacangnya, bacang teh emun. Teh emun, ibu emun. Coba ngasahan ieu, ngeunah henteu ieu. Pokoknya mantap bacang ibu emun, rasanya monyet. Mantap jasa. La. Landa ngeng babadog Surabaya. Sudah, udah di heula. Langsung di Stella heula euy. Baik Stella, orang cairan dong mama. Geus sia tungguan didingan ya. Ain ka dihelan yo, nek ngore dihelan yo. Geus tungguan ulah kemana-mana. Waduh. Cowok aing ngapoho dialak ku aing. Sampai ka koneng kieu. Waduh, nyabara rusuk deui. Lah sebenarnya teh jatah cowok aing loba ieu. Waduh, punya pelala ieu.
seberapa minggu gitu aing ke kebun-kebun ieu. Mun ngebersihan selain aing mah. Ya, itu bersihan mah sambil ngebersihan. Selain aing mah. Loh, dari mana yo? Aku kesama sugan aja lawan. Sugan menang layangan dia. Pokoknya Oh, taruhan aya duit mah. Tanggungnya kudanya. Oh, soalnya mah terbuka duit. Ih, gampang duit mah tak. Oke. Sok segera heulanya. Ih, pan geura heula, dia teh kemana? Mules aing dok. Geus pokona tangguhan bae di sawah ke aing nyusul. Hisi heula aing ke dinya tah. Ya. Dia mah teh aku diajak ulin amat laju yang ngising bae. Amat orai aing. Bonaon ieu? Siga bau tai amat. Saha nu ngising kebon aing gitu. Mana bauna ieu? Mereka deketan sih. Itu dono tuh. Waduh, keparat eta budak tah. Wani-wanian ngising kebon aing. Jadi doang tak kelakuan. Ih, sabit gue. Anjir, kata budak wahna mani ngembaladak gitu. Haram jadil. Masa tuh kita budak hanggu amat tai na yun mana buadag. Wow, Mang. haram jadil dia lok ngising di kebon aing, dipidana dia ku aing. Ih, ulah macem-macem. Sindogwi, aing kabelet jeung si kumaha. Atau dia menguntungkan seharusnya mah terima kasih ke aing. Terima kasih naon aing. Atuh pan diberes sarubuk we tetangkalan dia kebona. Haram jadah dia, sarubuk dia, malah ngeganggu kan irung aing. Jangan keur ngoreng ngebersihan kebon aing. Ih, dia yo. Geus pokona mah saminggu kemudian deuleu ya tetangkalan, subur, hejo, babuah dia. Ih, daripada dia kudu meuli sarubuk, ning ieu gratis. Ojing ya. Atuh, Sarojing serubuk ya. oh nyan nitip tuh nya. Oh, Geus nggak aing dia, itu kasih lah. kodok heula Oh, ngadulah bisa ya. bersih. Oh, Iya, ya hanggut bisa. dia tah. Ih. Oh, ojing ya. Kami subur tetangkalan aing. Aing daripada aing beli serubuk, mending aing nu gratis dimanfaatin ku aing. Geus lah ku aing di peuyeum heulan ya. Peuyeum heulan ku aing. Anu ngejadian kebon aing, tangkal cau aing. Serubuk sekali emang luar biasa kana ya. Walaupun bau-bau tapi bermanfaat kena kebun aing. Setelah aing mending lanjut ngoren. Nuhun bae kasih aliar kitu carana mah. Oh, nyari beung. Eta jelema nama. Hei, tos di mana dia ge? Nangguan warung, batur mung jual pare ka ditu, kekeluyuran ba dia guang dongdot. Atuh aneng ge hayang ulin, piraku di imah bae. Oh geus, tuh pakaian tuh, jahitan tuh. Tah warung tah beresan tah, acak-acakan tah bating tuh kotok ting garabrak di dinya tah. Unu nangguan. Jahitan tuh pakaian tuh. Ngabrak bae. Ih. Oh, si Wi.
baru udah lek ngadu yang lawan laju nama lah ngajar serangan ini lah alif kebelamat dari sing Mak, ulis lihat balik ke lainnya. Mereka liwat nggak sore. Bodo amat tuh. woi kumaha yang pasti kita orang budakna dok buku mah eueuh enggak ada sasaha boro-boro naik ngadukeun Oh, enggak jauh lawan, Bu. oh geus ngajar duan bieu Ayo ke sawah yuk. Ayo sih. Leluasa gitu mah. siap ya action Umbuh dianya sampai gedenya. Geus, ku yang tinggal si Adi di ngabae. Aing ngaran ke stadion ya. Tahu. Uset. Eta budak wakna mani ngebladak gitu. Ham jadi. ih Atuh neng gak hayang ulin, ulah di imah bae, sambarian neng